urang mana urang kudu muji itu ka Gusti Allah. Nah muji cek sebagian katerangan ari muji teh nyata asana ngalem alal jamili kana naon kana pansae-saena al ikhtiyari nyata pamilih nasorangan muji ka Gusti Allah. Nah urang kudu muji cek sebagian keterangan cek khusus mah muji teh kieu nyata fi'lun yumbi'u an taqdimil mun'imi bihaitsu li annahu mun'imun ala hamidi au ghairihi. Fi'lun yumbi'u nyata pagawean anu timbul tina naon an taqdimil mun'imi tina ngagungkeun anu mere ni tah geuning urang nyaeta muji teh nyaeta ngagungkeun kanu masihan mang pirang-pirang nikmat muji kanu mere nikmat bihaitsu sakira-kira di anahu karna sanya-nyana urang muji eta mun'imun nyaeta mere nikmat ala hamidi kajalma-jalma anu muji. Jadi lamun urang muji teh meunang nikmat ku Gusti Allah dipasihan nikmat. Naon margina tina hasil urang muji ku Allah dibere ka nikmatan. Mana contohna urang anu wajib urang muji ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah tina pirang-pirang nikmat. Entong lebih urang dipasihan urang soca sareng paningalna eta nikmat teh nikmat eta teh cek sebagian keterangan nikmat nu agung eta teh urang teh kudu muji ka Gusti Allah peda Allah masihan eta soca nikmat karasana. Lamun urang dipasihan urang cepil eta nikmat karasana peda sareng pangupingna kapuping sagala perkara suami kakuping nikmat perkara sana usai anu Allah kakuping eta teh nikmat unggul. Urang dipasihan urang naon pangamu sareng angseuna eta nikmat. Mun kira-kira mun pangamu sareng teu angseuna bakal nikmat moal. Eta teh anu wajib urang teh naon muji ka Gusti Allah sareng eta teh pamasihan Gusti Allah eta teh nikmat. Lamun urang dipasihan panangan sareng gerakna eta teh nikmat karasana. Kumaha sakitu urang kudu muji ka masihan eta panangan saha eta Gusti Allah. Urang dipasihan urang sampean eta sareng lengkahna teu sagede jalmi anu teu biasa kalengkah. Sanaos gaduh naon sampean tapi aya jalmi sanaos gaduh sampean aya anu teu biasa kalengkah. Urang mah alhamdulillah kumaha sakitu lengkahkeun anu urang teh kana perkara anu sae mugu pandangan Allah taala anu sae mugu pandangan Rasulullah anu sae mugu pandangan syara kumaha sakitu sangkan eta manfaat lengkah urang sangkan urang aya nilai dina lengkahna urang sadayana nyaeta ngajalankeun sakumaha anu diparentahkeun ku Gusti Allah sangkan aya nilai ibadah. Dipasihan urang contona punten ieu teh dina sanes kanten urang teh lisan sareng urang ucapna dan aya jalmi dipasihan ku Gusti Allah sareng teh ucapna artina jalma anu pireu eta teh urang teh wajib urang nganuhunkeun hartina muji ka Gusti Allah. Hartina muji teh nyaeta fi'lun yumbi'u an taqdimil mun'imi hartina urang nyaeta pagawean anu timbul ngagungkeun kanu masihan nikmat. Tegasna ka Gusti Allah masihan yuswa eta iman. Urang dipasihan sehat nikmat. Ta eta sadaya kanikmatan anu dipasikeun ku Gusti Allah ya Allah. Urang kudu mutikeun masihan nikmat. Urang dipasihan urang harta banda padahal urang cek hakikatna mah urang la malalahu udah boga harta saeutik oge. Da eta mah hakikatna anu
anu Gusti itu hakikat. Tapi urang aya angkenan eta teh anu urang hakikat mah tetep eta kagungan Gusti. Bujeng-bujeng urang harta bana urang oge eta teh anu Gusti. Kumaha sakitu asal ti Allah kudu nama balik deui ka Gusti Allah. Ulah asal ti Allah urang balik kana babendu Gusti. Ade urang kudu nama urang teh usaha. Kumaha sakitu urang aya sareng perkara kamari geuning dicarioskeun nyaeta aya hiji. Bahkan cek sebagian ahli naon ahli fikih mah eta teh ngagaduhan urang sesebutan anu aya dina diri. Aya disebutkeun lamun bijilna eta teh tina hiji perkara nyaeta cahaya. Anu disebutkeun hiji aya disebutkeun naon? Nafsu. Kadua aya disebutkeun aqlun. Katelu aya disebutkeun qalbun. Kaopat aya disebutkeun ruhun. Kalima aya disebutkeun sirru. Talamun urang sadaya nyaeta minimal we urang nyaeta jadi pamimpin akal, insyaallah eta teh bakal bisa urang salamet sabab bila mana urang dosa bakal urang buru-buru istighfar taubat. Lamun bira-bira urang sadaya urang kelepatan dosa maksiat ka Gusti Allah durhaka ka Allah ninggalkeun kana kewajiban tapi eta teh bener urang dina atina teh ngaku eta teh ye urang teh lamun urang anu halal urang dipidamel anu haram kadang-kadang osok dipi gawe ta eta teh dosa rumasa kadang-kadang sok buru-buru taubat tah eta teh cek sebagian keterangan nu kitu anu bijilna teh disebutkeun aklun akal bisa membedakeun mana hak mana batal mana anu halal mana anu haram mana anu sae mana anu teu sae mana anu hak mana anu lain hak teh eta teh cek saha bijil tina sariji nyaeta tempat disebutkeun aklun. Ari aklun mah lamun cahayana teh li ibarat cahaya naon cing gurila kalimatna kainat artina sok aya nyata cahaya kadang-kadang sok leungit eta cahaya kadang-kadang kaciri cahayana sakabeung bila mana urang ngajalankeun parentah Allah eta cahaya bila mana urang ngapunkeun sakabeung berarti eta teh teu aya cahaya tak eta teh kadang-kadang urang teh bila mana itu cara teh buru-buru urang istighfar ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah istighfar kumari sakitu urang sadaya weh deui kana tadi urang teh sanes naon kitu sanes perkara anu mana bae anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang karasana nikmat ka dina eta nikmat anu kalintang agungna nikmat anu kalintang punjulna nikmat anu kalintang badagna naon wa Allah dikersakeun urang teh nyata netepan dina iman sareng Islam teh anu pang-agung-agungna pang gede-gedena itu sanaos eta nikmat anu kalintang karasa urang sadayana dihitung we urang pernah urang hitung keluar ke jerona napas sabaraha sampai 1 tinggal keluar napas paingan cek katerangan lamun urang hitung nyata nikmat anu dipasihkeun ku Gusti Allah dina sedero sapoe sapeting moal ka eta wa in ta'udu nikmatallahi latu sulas sakumah urang nganggo urang nyaeta naon alat anu kalintang canggihna keur ngitung nikmat anu dipasihkeun ku Gusti Allah tetep moal ka eta oleh sakitu baca atuh urang teh ngarungkeun kana nikmat ya Allah kunaon ngarungkeunna ngarungkeun ku ngajalankeun parentahan Gusti ngajalankeun nikmat anu geus dipasihkeun ku Gusti Allah kana katujuan oleh sakitu kade urang teh bahasana syukur we ka Gusti Allah syukur ka Gusti Allah ada syukur cek sebagian keterangan wa huwa sababun liqo inni amil mawjudi wa wasilatu ila husulin nikmatil mafqudati jadi urang syukur teh eta jadi sabab netepkeun nyata nikmat anu geus aya
jeung bakal ngajadikeun wasilah kana menang nikmat anu can aya saur Allah dina